amrah jongkok dina ieu kasempatan. Alhamdulillah dina kesempatan anu ieu simkuring nenggir par pialung ngaromah dipercanten kanggo mimpi di acara. Saterasna simkuring ngahaturkeun nuhun ka para pamilon anu parantos dongkap kana ieu tempat. Mugia naon disampaikan tiasa kacendak berkah sareng eorna. Para pangjajar sareng pamilon anu ku simkuring dipika hormat, sateu acana karena acara ini simkuring di dieu bade ngawartokeun heula anu bade ngatujikeun produksi tina carpon nu judulna Hariana. Anjeunna jenenganna nyaeta Sophia Indah Rahayu anu mulih di Cisero Ciserupan Garut. Anjeunna mangrupi siswi kelas 11 di SMA N 16 Garut. Hatur nuhun kana kasumpinganana ka pemateri. Supados teu nyangkul teuing waktos, mangga langsung wae urang regepkeun kana kanggo anjeunna waktos disampaikan. Acara abdi bade nyampaikeun sinopsis tina carpon anu judulna Hariana. Carpon Hariana nyaritakeun tentang Kang Jana bapana Titin nu teu datang bae dina poe Titin rek didaftaran. Padahal satu acana Yani nyaeta mamahna Titin pepegatanna Kang Jana teh tos nu omat-omat yen Kang Jana teh kedah sumping ngawalimahan. Kusabab itu Yani teh ruas khawatir jeung sieun Kang Jana teu datang. Padahal rombongan pengantin lalaki tos sumping. Yani jadi sieun Kang Jana jalin janji nepi ingat baheula pepegatan teh lain kahayangna. Tapi lantaran Kang Jana anu ngadua jeung babaturan sakantorna sarta omongan batur yen Kang Jana teh sok ngabogonceng awewe nyaeta Yati anu ayeuna jang tegesina Kang Jana. Yani kacida kecewana Kang Jana anu teu datang wae jeung Titin anu ceuling. Yani ngarasa hariana padahal mun moal datang petak naon betus. Puguh deui harita rasa nepungan mawa surat sareng ikrar wali keur ngawakilan sina ditadatangan ku Kang Jana. Tapi teu lihat didinya Kang Akim datang turun tina mobil jeung Kang Jana nu dituntun lantaran suku kencana make perban. Numutkeun katerangan ti Kang Akim, Kang Jana teh kacilakaan balik nganterkeun barang. Pas ditempangan deui ka imahna, tatanggana ngabejaan yen Kang Jana yen Kang Jana dioknameun di rumah sakit. Ingeus poe eta teh Kang Jana ngawalian Titin. Ngelangkeun heula eta oge dan sabaktuna diidinan balik ku dokter. Salajengna nyaeta tentang analisis carpon hariana. Tema atawa jujur anu ngandung dina carpon ieu nyaeta tentang rumah tangga. Palakuna nyaeta Kang Jana, Yati, Titin, Kang Akim jeung Yani. Wates palaku nyaeta Kang Jana. Watesna sok jalin janji tapi gede kanyaan. Titin sedih wae. Kang Akim watesna bijaksana jeung bawaanna tenang. Yani khawatiran jeung sok salah sangka wae. Latarna nyaeta kahiji di jalan. Kalimahna anu nunjukkeun latar ieu nyaeta lain nganti piminanteun beureum cangkeul balas ka jalan teh. Anu kadua palaminan, kalimahna nyaeta turun tina palaminan suku meuni berat. Anu katilu imah, reuk eureun hareupeun hiji imah klakson disadakeun. Anu kalima nyaeta puseur sewangan. Puseur sewangan nyaeta jalmi katilu. Nyaeta ngagantikeun punami Kang Jana. Jeung puseur sewangan jalmi kahiji nyaeta nyaritakeun perasaan Yani. Gaya bahasa anu aya dina carpon ieu nyaeta gaya bahasa hiperbola. Contoh kalimatna nyaeta turun tina palaminan suku meuni berat dilengkahkeun. Rarasaan asa teu nampal. Galurna nyaeta galur campuran, galur maju. Kalimahna nyaeta lamunan ngagudangkeun ku tatamu di papat upacara adat. Galur maju kalimahna basa protokol ngabewarakeun rombongan panganten lalaki tos sumping. Amanat
batur. Sabab naon nu ditinggali jeung dina putih batur cantang tuh kabeneranna. Urang ulah ngawak keputusan secara langsung. Kedah kupikeun heula alasan nu sabenerna sakat urang teu nyesel akhirna. Sakitu wae nu kapihakeun hapunten tulisan kalepatan ku abdi sanggakeun deui ka paminggu catur. Hatur nuhun ka Neng Sophia Indah Rayu anu parantos ngadugikeun sinopsisna. Mangga ayeuna simkuring bade buka sesi tanya jawab kanu bade tanya jawab aturkan anak-anak. Kepangkeun Lestapun Siti Sadiah. Abi bade maros naon latar suasana dina carpon anu memeh. Mangga Kaneng Sophia Indah Rayu kanggo ngawalan pertarosan. Ini ngawalannya pertarosana latar suasana nu kagambar dina carita hariana nyaeta yang pastina teh asa tegang, khawatir, jeung asa ngarasa kecewa pisan lantaran kana teh teu lengkap-lengkap nya tangtuna lamun urang oge ngalaman jiga Yani pasti urang teh bakal ngarasa was-was jeung pastina oge bakal ngarasa kumaha cara urang ngarah batur teh teu apal dan sanjana teh teu dongkap wae dina pikiran eta. Itu kudu kapihakeun dia pamilan biasa puas karena jawabanna. Hatur nuhun ka Neng Sophia anu parantos ngawalan pertarosanana sareng hatur nuhun anu parantos nasihan pertarosanana. Alhamdulillah karaos acara ieu teh parantos rengse. Kawit dugi ka akhir kalayan lancar ku kituna mangga urang sasarangan di acara urang tutup wae ku alasan alhamdulillah. Alhamdulillah. Simkuring salaku panunggu catur nedah hapunten bilih mah aya ucap sakulampah anu matak kanjadikeun kana manah. Mun sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medal sareng ngadiskusikeun ngeunaan hasil analisis carpon. Kumituna hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para panggijeun sareng pamilon anu simkuring di kahormat sarta acarna simkuring bade nepangkeun panggijeun anu bade ngadugikeun hasil analisisna nyaeta Neng Irma Rofiatul Karomah anjeunna kawin di Cisurupan Garut. Ayeuna anjeunna nuju tiba ilmu di SMAN 16 Garut. Para hadirin supados urang leuwih ngeuleman ngeunaan jejer kepada dibahas urang sadayana hayu urang nanggapkeun hasil analisis carpon anu judulna Halilir Hujan. Sarta acana simkuring bade macakeun aturan waktu sareng diskusi nyaeta buka hiji kang jejer dipasihan waktu kangge ngajelaskeun
Muka 2, sesi tanya jawab minimal kangge dua jalma pamilon. Mangga salajengna hapang jujur, saudari Deni Farofiatul Karomah ngadalikeun hasil analisisna. Waktu jeung tempat disanggakeun. Alhamdulillah, hatur nuhun ka panu catur anu parantos nasihat waktos kanggo simkuring ngajelaskeun analisis unsur anu temana hari di hujan. Janten di dieu sarpon ieu nyaritakeun hiji pemuda nu inget kanu jadi sagadeuna sabab melong hiji awewe nu disaragam SMA hujanan sabari ku sabab BBM manehanana geus teu dibales saminggu kemarin. Kusabab manehanana LDR ti Cililin jeung Bandung, jadi manehanana pun bisa nungguan nu jadi pesan sabari waas hariwang jeung kainget kenangan nu geus dialami babarengan. Nah, jadinya aya amanat anu tiasa urang sadar nyaeta silih pikanya sanajan jauh ulah mikir negatif silih pikasih. Salajengna simkuring bade ngajelaskeun unsur intrinsik dina ieu cakup. Nu kahiji temana nyaeta LDR hiji pasangan nu hiji di Bandung jeung nu hiji di Cililin. Palakuna anu kahiji awewe di Saragam, anu kadua Redi, nu katilu Maria. Terus kanggo watak awewe di Saragam watakna ngingetkeun Redi kahiji kajadian anu di kadeudeung. Terus Redi watakna nyaah kanu jadi kabogoh jeung hariwangan. Terus Maria romantis jeung kadang ngahariwangkeun. Nu galurna di dieu mundur campuran sabab manehanana pernah ngingetkeun jeung ngenang kejadian pas waktu manehanana berulang ka Imam Maria pas hujan tuluy maju sabab manehanana mere kabar jeung kajutan. Terus pengolahanna latar tempatna kamar luar Cililin Bandung, kamar kosan hiji rumah makan sareng Imam Maria. Kanggo latar waktosna minggu kamari poe minggu sareng bulan kamari. Nah, kanggo latar suasana waas sedih sareng bunga. Kanggo puseur sewangan di dieu nyaeta jalma kadua kusabab nu nyarioskeun eta carita teh sanes pengalaman. Sakitu bae anu biasa kapihatur, hapunten bilih aya kelapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka saudari Irfa Rofiatul Karomah atas ngadengikeun hasil analisisna. Salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros dina kaludikeun paterusna. Kedah kacegeun panangan terus sebatkeun lamina. Tepangkeun nami Adi Indri Aprianti. Naon makna anu bisa urang menangkeun tina cerita ieu? Hatur nuhun ka saudari Indri anu tos masihan pertarosan. Mangga salajengna hampang jujur kangge ngawaleur pertarosan ti saudari Indri. Ada yang video di ngawalan yang memperkenalkan jadi dia simkuring bade bedarkeun sababaraha hiji nilai anu terkandung dina carpon anu simkuring atas dianalisis. Kahiji nyaeta nilai-nilai digolongkeun mah tiasa anu sosialnya soalna silih pikanya dirinya urang oge diajar karena kepercayaan saling percaya satu sama lain meskipun kurang paangga tenuan. Atur nuhun ka panunjuran atas ngawalan pamarosana. Tekaros di acara teh atas paratos rengsek. Alhamdulillah di acara teh dikawit teuing kaleksana paratos kalaksanakeun kalayan lancar. Bukituna urang sasarengan untuk di acara kuangsan hamdalah sasarengan. Alhamdulillah wa syukur. Simkuring salaku pada
mana-mana para